Bung Karno baheula. Bung Karno mah karomah ulah dikira deuleu babaturanana Sabang sampai Merauke kiai-kiai deuleu kelas duniana di luar negeri na Bung Karno Masya Allah berkaromah ini boga wiridan khusus nu hese wain wiridan ibadah itulah Bung Karno antak cerita digul cerita Jakarta cerita dakwah Bung Karno memuringkak bulu orang ketika Bung Karno rek dakwah Karangkas Bitung emang naik mobil naik kereta api Bung Karno di Jakarta naik kereta api kebenaran kapanggih jeung sababaraha santri nu deuk masantren Karangkas Bitung cak santri teh si jelema gagah amat pahareup-hareup di kereta api pahareup-hareup ditanya ku Bung Karno teh ini mau kemana? Saya mau ke Rangkas. Mau ke rumah siapa? Mau ke rumah Kiai Anu. Oh, mau ke rumah. Padahal Bung Karno gede ka imah eta horeng di Kiai eta poe eta teh deuk acara gede. Jadi akur tak tujuanna. Berapa orang? Cek Bung Karno. Saya ada 15 orang mah. Udah nanti saya bapak yang bayarin ya. Ih, jangan. Enggak, udah biarin tah. Dibayaran punya 15 orang di kereta api. Itu nanya si itu teh nanya bapak emang dari mana saya dari Jakarta nama siapa nanti juga kenal lah nggak usah tahu tawadun teh coba lamun kuari bapak ini siapa nggak kenal loh lihat nih apa nih nih waduh sembarangan tuh Bung Karno Masya Allah muriga kulu kalau malam menulis sejarah Bung Karno turunnya di Rangkas babarengan yang santri pura-pura mau ke rumah Kiai Anu rumahnya di mana? Yuk cak santri bareng sama saya. Ayo kamu duluan, saya belakangan aja. Bab saya nggak tahu rumahnya. Terus datang ke imah Kiai itu rame. Cak santri pun rame amat. Nanya emang aya acara nungguan Bung Karno? Tak Bung Karno nak horeng eta. Aduh cak santri teh aing kita tadi bareng jeung Bung Karno horengana. Tawadu yang aku lakar cerita tawadu, Masya Allah pohara amat. Tinggal santri be aing tadi bae atuh ceknya nanti aduh ngobrol biasa mungkin aku tawadu terus ceramahnya pidato na pinuh ku hikmah Al-Qur'an jeung hadis terus bae maka cek kiai teh wal kula disebutkeun kiaina nyaho padahal mah kuari ge moal balanan sejarah warai Rangkas Bitung Pandeglang Tangerang nya ceramah jadi Bitung ceramah nanu di Bitung mah inget bae ku anfusakum wa ahlikum naro andak abah kula sok dongeng Bung Karno bae eta ceramah Bung Karno ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijar jagalah anfusakum dirimu baik wa ahlikum dan ahli kamu sekalian kalau kita cerita diri kita di sini kalau kita cerita ahli ada ahlun fiddin Bung Karno ahli berarti seagama cak Bung Karno teh saudara kita itu adalah satu agama berarti bukan Indonesia saja bukan di Indonesia yang di Singapura ahli kita yang di Malaysia ahli kita yang di Amerika yang di Saudi Arabia sedunia wa anfusakum wa ahlikum nar kita harus peduli menjaga ahli-ahli kita baik di dalam negeri Indonesia maupun di luar negeri sebab yang namanya satu agama itu adalah ahli tah cerita Bung Karno kadenya sia nah iya tah keur di Rangkas Bitung santri tinggal kurucut cai mata beres ceramah Bung Karno balik dek dialanterkeun henteu cekna kareta bae tah jam sabaraha ka Jakarta aya kuari gubernur naik kareta udah memeringkak bulu doan tak dikenang Bung Karno mah lain baik ku bangsa Indonesia dunia mengenang Bung Karno Masya Allah neye ku anfusakum wa ahlikum naro dirangkas ayat ceramah cerita kenegaraan namun dirangkas Pak sebab ndek itu menentukan 4-5 penaikan bendera walaupun masih ditahan ku Belanda tidak diperbolehkan tapi Bung Karno geus ceramah tanggal 17 bendera Sangsaka merah putih harus naik apapun yang terjadi ceramah di Rangkas Bitung seperti itu tidak peduli
negara manapun yang akan melarang penaikan bendera tanggal sekian tetap harus kita taikan, harus kita kibarkan di mana saja dan siapapun. Indonesia harus mengibarkan bendera pada tanggal 17 Agustus 45. Eta ceramah di Rangkas. Tuh bareng sih jeung Soekarno jeung aing. Bupati Gejan bukunya hawan sejarah kos kitu. Buukuna ge geus teu meunang di kamana-mana sejarah. Geus inting-intingan. Sejarah Bung Karno. Eta teh kan kuari dikasetkeun aya. Ceramah di Bitung aya kasetna, ceramah di Rangkas aya kasetna, ceramah di Pandeglang aya kasetna, kuari barisan da kuari nyaho asli nyaho lain ge. Pokona eta bae lah. Eta teh bukuna ge. Teu meunang dibacakan ku bangsa Indonesia nu eta mah. Nu eta mah nu asli nu kuari anu eta mah nu di segala KPKI-an segala nu eta cerita PKI na lain MKI ke anta kajuna mah Indonesia Kiai loba nu asup PKI mahnya mualnya Kiai Hairun salah satuna jelema nu dituduh PKI lantaran Babaki Ahmad lantaran babarga jeung Bung Karno seserian Ki Ahmad. Ieu sejarah tanggal 10 Muharram 10 Muharram ieu hewan kumaha ieu hewan ieu Zaid boga munding cek urang Bandung munding ge cek urang Belaraja mah kebo serem kadang-kadang kebo Taeta Ki Zaid boga hewan munding boga hewan sapi boga hewan domba eta teh kudu jelas pengurusanana hiji kandangna jang paranti meuting ka hewan mah meuting si ada ke jang paranti kulem ulah kitu manya ka kebo kulem aya ke jelema segera hees tibalik jang paranti meuting eta teh kumaha kahayangna ieu munding teh kahayangna kuduna teh kitu naon ngaranna dipirunan kudu make pirunan sebab betaheun nya namun make pirunan sapi kitu keneh ulah eureun-eureun nya mah tina cai jeung jukut domba nah ieu domba teh kudu puguh tempatna teu meunang berkeliaran domba awas sing ade urang boga domba kemudian domba naik ka imah urang kemudian domba nyabut gitu tatangkalan urang engke di akhirat nu bakal di BAP nu boga domba sing ade sebab domba mah kudu diraksa lain kudu dilepaskeun kumaha lamun hayam seru bae hayam bebek Persi silakan hendak bah tapi rumat kudu aya tempatna lamun Persi nyaba ka imah batur gandeng menguang soang gitu lain Persi menguang kumaha lamun boga imana keur hees pan waktu teh waduh luar biasa aya nu jam sakieu mah hees jam sakieu mah maca Quran jam sakieu mah tafakur jam sakieu mah batur tah mah nyaritakeun batur nyaritakeun urang mah lain kitu ja maca Quranan ja urang mah eta teh waktu teh tapan waktu hees kumaha keur waktu hees aya nguang pan eta nya elep-elepan aya soang kemudian deuk ngageubahkeun pan eta tunduh sok leungit ngageubahkeun heula tunduh sok leungit asal tunduh leungit teu hees lamun teu hees peuting teh pan terganggu boga pagawean wirid boga tahajud andai kata atawa soang jeung Persi naik ka imah pan ai Persi mah model lamun kurang diantepkeun nya mah tenang we asal digeubahkeun crot eta heran Persi boga kamodesan Persi teh kos kitu nya mah eta Persi mah mun kurang lalaunan dah moal tapi lamun digareuwakeun coba buktikeun ku ari bisa dibuktikan Persi deuleu tah asal digeubahkeun crot ngising. Nah iya ngisingan imah batur lahan batur eta ngaganggu di akhirat bakal ditegor. Masya Allah geus cukup ulama ngabahas tentang hewan. Taheulanan nu pertama walaihi ala pudawabihi wajib kanu boga munding
wajib kanu boga sapi kanu boga domba kanu boga kuda ala pudawa bihi wasakyuha maraban hewana jeung inumanana ngombong disebutna kudu dikombongan teteh sesuai jeung kebutuhan manehanana munding ieu mah gede kebutuhanna sabaraha tolombong sapi gitu keneh sabaraha tolombong mun di urang mah kitu nan garang-garana sundung Bandung tolombong sabaraha sundung ya sabaraha tolombong ya kitu keneh domba mendak rarapih Cianjur Sukabumi Garut Bandung domba marahal dijualna ka urang sugan berkeliaran eueuh berkeliaran dari Bogor Cianjur Sukabumi Bandung Tasikmalaya Garut Ciamis nyana nyararieun tempat ke ngarit ke diweta baragus di urang mah aing ngajual hayang aing urusan embung dilepaskeun bae ku urang digebahkeun marah nu bogana tolong teh coba tolong teh dilepaskeun masyaallah atuh batur teu kaok pepelakan batur teu kaok pepelakan nah eta lah mendak digondrong mah satuju tak kula mah digondrong di Kebon Jeruk baheula di Ciledug lantaran rame-rame nya nama melak naon ngaranna bunga kembang mun aya embe kadinya embe saha bae pencit bae kagarak ini kambing siapa kambing saya bawa mah lu udah dipotong sama gua beres gondrong eta kos itu iya tuh mun marah tuh kenapa ini kan tanaman bagaimana sih ceknya kan itu mah harus dipagar udah gua pagar kambing lu kesini ntar mah kalau lu marah lu nya gua potong lu babarengan orang gondrong mah kan nu miara geus sarua jeung di Cianjur kitu bae tah masyaallah datang ka kuari berkeliaran gondrong Kebon Jeruk tu Ciledug bukan nu kembang malaya nu aya mah masih kene budaya jahiliyah mah ieu pasar kemis Cilongok henteu Cilongok ketinggalan pasar kemis Kendal kan itu terus ya budaya jahiliyah na masih kene ka baheula-baheulaan sepatan mah komo bapak moyangna teh mah kaditu ya Allah ya Rabbi mentak imah teh imah bararsi di urang eueutna tanggalan lain embung melaknya nage asal melak kaheula-heula jeung embe ge ngobrol tuh dahareun urang tuh keur dibelak embe ngobrol nu melakna ka jero baah kompetisi nya paheula-heula gelut embe jeung embe saya teh hese jasa teu situ wajib dijaga sing ade kitabna aya besi pajarkeun eueuh kitabna teh ye walaihi ala pudawa bihi wasagyuha wajib eta hewan teh kudu dibere dahan dibere nginum disebut dikombong kemudian termasuk hewan-hewan anu laletik mun urang boga piaraan hayam wajib diparaban mun aya nu paeh kurang parab bakal ditanya engke ku Gusti Allah jangka neraka mah cukup teu kaparaban hayam bae boga lauk urang paraban lauk ge sarua bae kebutuhan manehanana sakumaha kitu keneh boga manuk mantak ahli tasawuf mah tilok boga manuk lantaran manuk eta di kurungan ku Sidina Ali dibeli budak ieu baru sabaraha duit cek Sidina Ali sekian beli begitu dibeli dihiberkeun bantuan dihiberkeun cek Sidina Ali nyana leuwih senangeun hirup babarengan jeung baturna daripada di kurungan tuh eta cek Sidina Ali lu sering Sidina Ali memulian manuk dihiber-hiberkeun andai kata endek masalah fikih caritana lain tasawuf lantaran aya jelema nu kadadengekeun suarana ka purukutut teh aduh mun geus ngadenge purukutut hutang ke leungit mentak telok mah hutang ngadengekeun suara purukutut bae ieu sabaraha purukutut nu ieu mah 1 juta nu ieu 2 juta nu ieu 3 juta nu ieu mah purukutut pancawarna ieu mah 30 juta
eta barura eta can dikurkeun lamun geus dikurkeun bisa 100 juta 150 juta puru kutut sagede kieu 150 juta masyaallah di dahar ge ku sorangan teh seubeuh berarti naon eta nu dibutuhkeunana suara puru kutut masyaallah luar biasa mantak aja lah bakar mandian puru kutut kieu bete isuk-isuk teh si teneng pak lepas 30 juta nisain puru kutut teh aduh 30 juta jakere 30 juta pamajikanna naon 30 juta ieu ber geus galamun ngarokot 30 juta 30 juta tungtungna mah lain bunga edan sok aya mah tah eta teh heg we cek pikih mah asal diurus kebutuhan puru kutut teh naon kebutuhan manuk beo teh naon kebutuhan manuk cicit teh naon kebutuhan manuk dan lain-lain sebagainya eta teh naon parabna ulah kieu puru kutut engke dibere caw Ambon cek puru kutut waduh aing teu beuki atuh mah baakan Gusya jelang ngaglalengkeun aduh teuing kadaharan aing cek puru kutut kudu aku tanya heula tot aya sia kadaharan sia naon tanya heula ulah main bere-bere bae pan urang manyar nyaho urang geus tah mah bangsa apung manyar bangsa manuk anu sok bring hidung teh naon ngaranna peking eta teh nyaho geus maninin geus lain deui maninin geus teu kabitaeun nya ku pare-pare maninin geus teu kabitaeun nya mah ku hileud-hileud leutik maninin mah tah mantap hajuna jana uncak-encak di tangkal sajen haju ngising tah eta engkena bakal jadi mangandeuh maninin tah bawaan maninin eta aya mangandeuh tatitet menang bae 10 poe timbul mangandeuh bawaan manuk maninin teh nu sok mamawa mangandeuh mendak aya dina hayatul hayawan kita hayatul hayawan paranti nganyaokeun manuk jeung karakter-karakterna kabelah itu haram jeung halal da kamaninin mah manuk teu bagus sebenarnya mah lantaran pamacokna panjang ai manuk leutik ai pamatukna panjang nu mantaknya nama kabeukina ge teu bagus hileud nangke di mana-mana nyana enslak bakal nangising di dinya engke bakal jadi mangandeuh teh pan teu bagus maninin eta manuk teu bagus kuari mah dibeli ku batur sabaraha duit ieu maninin 500.000 heran aing mah maninin 500.000 naon nu diarahna isi maninin tah eta kos kitu lah nah ieu manuk baik-baik secara tasawuf mah teu bagus secara fikih mah heg bae aya jelema nu terhibur ku suara manuk sebab kelengkapan alam teh Gusti Allah teh nyeun untuk kelengkapan alam ialah manuk aya jelema keur pusing-pusing ngadenge baceona manuk waduh serba bisa ya manuk cek nya teh cek pamajikan kakak teh bisa henteu ngabaceo boro-boro ngabaceo kakak mang ngojek eleh wae sial manuk nu ngabaceo nya nu ribut manuk serba bisa tah eta lah manuk ieu kadaharanna kudu diselidik mun ti kukur naon perukutut naon beo naon maninin naon manyar naon kerak naon mun kerak bahaya kerak mah bahaya ulah bae urang ul resep jasa ka manuk kerak pan aya sasada mah bagus kerak tah tapi ulah naon sebabna atuh padaharanna teh parti isuk-isuk keluar teh bahaya ke atuh ambreng-ambrengan kerak mandak aya bahasa kolot baheula dasar kerak beuki tai kerak tapi budak kuari mah teu pati nyaraweun ka manuk sebab manukna geus eueuh aya ge di tempat manuk ai baheula mah zaman kula leutik asal kaluar bage masyaallah manuk jaket trot serem tah ngaranna jaket trot sareng gunting hidung geus puguh alap-alap dulu kuntul mah di sawah rentul anu luar biasa urang neuleuh kuntul sasawah ngayapa putih kabeh masyaallah luar biasa manuk segala manuk aya di sawah teh eta alam nu kamari subur teh neuleuh manuk di sawah di huma masyaallah tatangkalan kabeh haju tatangkalanna naon ge bangun nu boga buah tangkal buah teh ku kabehan di ala eta berkah amat
baheula mah aya tanggal buah hiji angin gede di parulu kabeh nu bogana aja teu nanaon kok bisa teu nanaon atuh nu bogana ge teu melak ieu da jadian sorangan tapi eta di kebon pohara jasa kebon mana wae bisa dipulung ku urang eta zaman barokah anu luar biasa ngah zaman kamari tinggal kenangan beuh kuari mah geus sareres hese subur mah subur tapi sabares ningali manu geus eueuh kunti anak teh baheula mah ngahiji jeung jelema. Ngahiji kunti anak teh aduh urang-urangnya nanya urang kaluar. Aya kunti anak kan tah. Aya kunti anak kan tah. Komo malam Jumat mah jeung malam Salasa. Aya kunti anak. Aji bae kolot mah ngomong teh aya nu reuneuh maal salah. Nah, mulai tah kajahiliahan aya deui tah. Heuh bener bae emang kosong aya teh asal aya kueuk aya nu reuneuh ditungguan ku kueuk. Dumantak abeh naon eta? Pinter kolot baheula mah kasalakina ulah ka mana sia ulah ka mana pamajikan sia geureuneun emang guna teu kueuk di luhur sok aya kuntianakan mantap salakina atuh ngahekeke we di dinya ngolotan disebutna terus gitu ala lakur beta kolot baheula teh aju deui nurut beta minantuna mun teu ka mana emang ngadenge sora kueuk cenah ka yang pamajikan puguh mah beukian nyanana zaman kamari ieu geus eueuh tah kamari ieu tapi bener urang kaluar bae tah kueuk aya tah urang kueuk teu kebeul aya sora tuh nu bogana cenah urang nanya ka kolot nu bogana kueuk teh kendaraanana nu sok numpakanana eta oh kitu kuntianak ngaranna kuntianak sok kumaha kuntianak mah nu sok ngarumbai buukna eta kuntianak ngaranna ajunya nama tilok make calana kuntianak mah pentingna kadeuleun teh kuntianak kolot baheula teh dongeng kos kitu kuari dikontrakan Pak Haji loba eta loba aja eta kuntianak mah lulu eta insyaallah baheula mah naik eta naik manu kueuk kuari mah naik Scoopy ya Allah ya perbedaan alam ya perbedaan zaman sikene subur jasa Masya Allah orang menyaritakan babanjiran begeret berada setengah babanjiran simut Masya Allah gusti kawadahan urang dieu kabeh ka sawah ngaran simut nu botol teh anu ditiir teh simut lagi geus macem-macem aya nu teu meunangan bae deui sarua pangitik tinggal pangitik tapi teu meunangan bae bebeja ka bapana batur meunang sabotol dua botol mung satiran ulah manteu meunang mana pangitikna ieu coba ka dia ku abah dihitung heula mais manggang ngorogo pos mais manggang ngorogo pos atuh sia mah pos tungtungna pos moal meunang sia nah ku abah dihitung bari mais manggang ngorogo ngorogo bae tah atau mais ge tungtungna mais manggang ngorogo mais mangga ngarogo maisnya mais tek hitung-hitung tadi mais teh potong tak geus mais bener bae begitu ka sawah deui masyaallah meuli nya lauk mais pohara jasa cikene alam-alam nu kos karari itu teh urang lamun aya kokorolokan didelekeun we urang aya anak lele pasti aya indungna aya anak lele segede kieu segede curug indungna kajen kumaha ge aya indungna tangan geus ulah di tangan cakolot pasang bubu wae ge pasang bubu geus terapkeun ka dinya kotrek lah malah loncor eta cai ka sisina ge artina henteu rapi tapi eta pinu nang sae eta nang Allah melalui malaikat ka dinya karunya teh budak bubu pinuan padahal lah tuh moncor kan dia bisa dah kasih si bubu tapi Masya Allah dibawa luar biasa Eta zaman geus eueuh, kos kitu teh zaman subur luar biasa. Di mana zaman subur mah aneh, kumaha anehna? Musim-musim ngecrek, urang teu ka mana-mana. Deuk ka mana tuh jahese? Hese, tapi dahareun ku Allah dikiriman boro-boro di sawah disolokan leutik. Ieu di luhur kenteng bae aya lele, aya gabus, model bae. Model di luhur kenteng, urang keur kieu we, tiris isuk-isuk. Aya cai dia hujan ngecerk ih di kenteng
aya lauk gabus gede cokot nang saha ngiriman cak Allah sia dagang teu bisa tani atuh hujan dahar mapan sia kudu da ku aing dikiriman gabus ka kenteng tak goreng ku sia asal urang boga kayakinan ka Allah dahar datang ka urang ieu mah kuari kayakinan geus eueuh kayakinan kieu lamun teu digawe hese sia dahar atuh hese bae bohongan kayakinanna kana digawe mun teu sakola sia teu boga ijazah moal bisa digawe atuh kayakinanna ka dieu kadinya mendak anak inda zoni abdi bi kuring mah kumaha sangkaan hamba kula kuari sangkaanana geus eueuh kayakinan baheula mah yakin tah cokolat baheula deuk ka mamana mah teu kudu dahar asal ngadahar ieu naon tah ngadahar dangdeut congona doang amis ge deuk ka mamana kuat geus sia ngadahar 7 bae pokona kuat dia amis deui geus kitu bae tah mah masyaallah pohara jasa kukuk bae kukuk leutik keneh isuk-isuk urang gadinya leutik cakolot teh aya ngadahar kukuk amat gampang tutupan kan tutupna make anu diawit teh anu karatang nu diawit teh kitu longkopna tutupan make longkop ngan make kuku heula dikitukeun saeutik trek longkopan gadinya bisa ditungguan aditu heula sakedeung 1 menit 2 menit sajam dedel bude kuku nggak ada bude coba eta kolot baheula bisa kos kitu eta ya Allah ya Rabbi masya Allah ieu mah keur carita zaman-zaman kamari nu budak kuari mah geus teu ngalaman kos kitu ngalaman kuari mah HP digerogeun ke ku bapana hei teuing hei jadi harap berarti itu si kurang teu gade ge tah naon kagok mah nang sameulikeun eta HP-na nang mana aing teu ceurik pan ai dibere digerokeun ke nembalan ieu zaman kos kitu ku hari zaman HP nu meuli ka nang mana lantaran nyanana ceurik ai teu dibelikeun ceurik ai dibelikeun atuh eta kos kitu digerokeun kita ka warung teh balanja embung mah zaman araredan ka anak jeung indung edan kabehan nah keur carita masalah itu hewan wajib dibere parab di paraban hewan di numan mun embungeun nu bogana Zaid boga munding kemudian tedek maraban munding sedengkeun eta munding geus sasada bae sapi tah mah tuh asal geus sasada bae berarti lapal moh dua rupa sasadana lamun moh berarti yang lakian teh sapi tah itu kitu kanyawan banteng lamun moh lapar lapar tapi lamun jia teu kula mah sanajan lain tukang sapi ge nyaho bae pokona mah sanajan eta ge teh kebo sasadana beda-beda eneng teh mah anu bapana teh beda teh mah lain hayang parab teh mah neuleuan wajib di paraban mun teu daekeun maraban sapoe dua poe teu daekeun maraban keluarga geus ripeus sedengkeun eueuh anu ngarit lapor ka hakim tah hakim teh urusanna ka kebo-kebo ji urang lamun di negara Islam rapih ya sebenarnya mah lapor kamari mah lapor urusan tolak iya kan urusan nikah kamari mah urusan kebo pagi siapa ini saya ngaranna nu boga kebo nu bagus sayanya pan ai Dedi mah teu bagus boga kebo Peri Dedi Jore punya boga kebo saya ieu mah Mang Salawi nah pas Salawi atuh ieu Salawi ieu tah ieu pas sakula anak Salawi cek nya teh ampura beusi aya Mang Salawi di dieu pasti ayah hiji mah aduh sia sangaran ulah Kasim tuh kuduna mah Qasim lantaran anak Salawi jadi Kasim sia enak lapor Pak kunaon
abakula salawi henteu daekeun maraban kebo geus dua kue kebo wewean bae je KRT-an saja RT 404 kula ge kelurahan sa lah kurang nama geus eta bae pokona mah geus datang tim ti kehakiman datang ka dinya mana Pak Salawi saya Pak ini kambing kerbau siapa ya, saya Pak berapa kerbaunya 6,5 Pak 6,5 6 meneng 1 oh iya ini ada laporan tadi pagi anak bapak punya anak namanya Kasim iya laporan apa itu anak saya laporan nih tanda tangannya surat laporannya jelas bahwa dia anak Pak Salawi sekarang padahal sehat tidak mau lagi ngempanin kerbau betul nah ini keharusannya menurut agama yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang 5 pasal 5 di Indonesia ayat tahu undang-undang nah ini bayinim tanah ujbiro fil makul ala bayin awalapin awdibin ketentuannya dalam pasal 5 Undang-Undang 5 di negara Indonesia kalau ada seseorang yang punya kerbau kemudian tidak mau ngempanin nah ini adalah keharusannya 3 1 harus dijual bayin kedua kalau tidak mau dijual harus diempanin kalau nggak mau jual nggak mau ngempanin potong bagi saya kok begitu Pak Hakim iya ini kitabnya tuh fil makul ala bayin aw anapin aw dibin kelihatan nggak udah nggak kelihatan saya udah tua Pak ya ini undang-undang pasal 5 ya jadi harus itu nggak mau tidak boleh tidak harus dijual jual nggak mau Pak saya mah nggak mau jual kebo kenapa emang rasanya kasihan dapat saya ngempanin kok dijual itu mau diapain itu malu empanin itu nggak empanin juga nggak mau anak saya nggak mau biar pada mati aja goblok lu udah dipotong aja mun teu daekeun bae dijual tetep teu daekeun maraban embung pilih di antara dua hakim antara dijual jeung dipencit tunggu 1 hari kemudian 2 hari kemudian 3 hari kemudian hari pertama harus ada tim dari kehakiman untuk ngempanin hari kedua ternyata dia masih belum terenyuh juga hatinya waduh terenyuh masih belum mau dia ngempanin hari ketiga bawa oleh hakim ke pasar jual duitnya kasihkan rapih di negara orang kunaon sebabna syianatan lirruh sebab ini hewan tidak boleh diabaikan tidak boleh dibiarkan itu keneh manuk purukutut geus sadar anak nangis bebeja Pak eta geus soraan purukutut Pak kurang parah Pak lah hayang aing moal maraban emang kunang itu puyeng aing be aku purukutut bae atuh aing be aku purukutut mah bikeun atuh jual moal kana sapaeh-paehna bae itu beres udbiro lapor ke hakim pagi siapa kamu saya Teddy pantas buka purukutut mengaran Teddy iya ada apa ini laporan Pak atas nama bapak saya ini saya anaknya kenapa bapak saya punya purukutut burung purukutut itu suaranya sekarang udah serak kenapa tuh serak kurang empan Pak kenapa nggak dipilih justru itu saya laporan ke sini tolong ditangani permasalahannya sebab saya suruh jual juga nggak mau diempanin juga enggak ini rasanya 2-3 hari lagi isdet Pak apa itu isdet waduh gue tahu isdet Pak Hakim mati oh iya mati survei Pak Hakim di dele nah, panggihan ternyata embungan pilih tilu ala bayin awalapin awadibin jual atau di paraban atau dipencit beta purukutut teh eta teh kudu aya tim ti nagara masyaallah Islam teu kurang kumaha rapih jasa majarkeun cenah cek jelema-jelema nu ekstrim terhadap Islam hukum-hukum Islam itu sebetulnya kekurangan kayak podol sia ka dieu sia ngomongna jeung aing aya tah di Kristen urusan purukutut ayo sia ayo coba ayo dihukum encek urusan embe segala macam moal aya
paling aya kemanusiaan doang mengganggu dan mengganggu ieu mah lain ketentuan langsung ti bogana ti Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi urang melalui penjabaran ijma ulama jadilah kos kieu. Ya Allah eta lamun hewan anu di dahar dudiar dan nusuk di dahar mah ya sapi ya munding ya domba kemudian atuh ayeuna mah hayam persi soang nah kumaha tilu tak ketentuanna namun teu daekeun maraban jeung inuman berarti tilu ketentuanna bai'in jual alqin parawan awazibin pencit kumaha lamun binatang anu tara di dahar aya binatang cocokan tara di dahar kucing misalna anjing misalna boga anu hideung teh naon ngaranna nu sok aya di Lampung teh nu sarua jeung mamang teh beungeut siamang nah camang teh eta teh uwa-uwa dan lain sebagainya eta binatang-binatang maung teh kemudian gitu boga di kebun binatang mapan segala binatang aya kumaha teh ku ari mah taman safari mah seluruh binatang dunia aya di taman safari mah urang dek ningali binatang India binatang Afrika binatang Amerika binatang nah aya eta kos kitu kan aku lagi pernah kadinya pernah neuleuh ngan gua mah dek dileukeun ieu teh dina kitab Bayatul Hayawan kos kieu ye engke halal apa halal coba deuleuh buktina tan manda kurang neuleuan ka ditu banteunna naon ka kebon binatang neuleuan ieu bentukna nu kieu halal ieu haram gaji jadi urang datang ka ditu teh ngaji ka kebon binatang teh lain mawasi doi ka dituna teu beres teh mah tuh anta kula inget ka Abah Ucu almarhum caringin nya aya nu ngajak ka kebon binatang kadinya ka taman safari berangkat biasa ka ditu neuleuan haram halal na bae cak Abah Ucu teh oh ieu binatang oh ieu nu sok didongeng-dongeng teh cak Abah Ucu teh naon peucang ieu horeng peucang ieu pinter sia peucang ngelehkeun maung teh peucang ieu horeng baheula maung eleh hujanna teh ku peucang munaon eta cak peucang teh masya ka mana ka anak maung eueuh nya nu keur neangan dahar jageun ka masya aing hayang ngalakian